besok Pak Guru mawa ilmu dina kelek. Tapi tadi sore Pak Guru mawa ilmu dina saku. Cek Pak Guru teh ilmu mah bisa dina bentuk naon wae. Nu ulah mah cek Pak Guru teu boga ilmu. Sabab lamun teu boga ilmu bisi nyesel saumur hirup. Mangkana urang jadi jalma kudu daek neangan ilmu supaya urang bisa jadi jalma anu berguna bagi nusa jeung bangsa.